Alladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifaa wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tapi hadal maqam ukhbirukum li anni ma'aman indillah bisihati wal afiyati bi barakati du'aikum la'allakum tadallun. Wa bidzalika naskurullah azza wa jalla ala ma a'ta alaina min ni'ami dalalihi wa taqwalihi. Wallahu narju ayyida taufiq wal hidayah wa yusallitu alaina fi qawli sabitil ladhi huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li'annahu qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah gitu Pak, kuliahnya nah hujin tinggal nebak Allah doang buka rati emang punya kuliahnya nah keturunan gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wah, itu sampai begini dengan teman nembalan betul. Ngobrol tamu sorangan bae nembal kakinya gitu. Alhamdulillah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iltami suri zeko bitajawud. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin para alim ulama, para kesepuhan, para tuan-tuan guru urang sadayana, mudah-mudahan guru urang sadayana kasepuhan urang sadayana anu tersebatkan satu persatuan lamun pengurangan rasa takdim yang takdim si pribados ka guru urang sadayana. Mudah-mudahan guru urang sadayana tani barokah nikmat iman serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatna secara mudah-mudahan pasien perlindungan Allah Subhanahu wa taala dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kahilap Master of Ceremonial, pengatur waktu pemindah acara, anggota semasen waktu stasiun privados. Mudah-mudahan mantenana ditani-tani barokah nikmat iman serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatna dihasilkan segala cita-citana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hilaf, sebil wasilah, sebil bed sekaligus. Ieu dinawang ieu sebil hajat, sebil bed ngayakeun pengaosan dina wengi ieu anu ngadakeun acara nyata walimatul arus dina wengi ayeuna hayang barokah hajatna urang doakeun sebil hajat sebil bed saha ngaranna sebil hajat Ibu Hajah Mulyani. Mudah-mudahan orang doakeun Ibu Hajah Mulyani hajatna dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sedekahna ku Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan anu berlipat ganda di dunia sareng di akhiratna. Sareng pun putrina anu insyaallah isukan ending balas diatur nikahkeun. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kalancaran dina ngalaksakeun akad nikahna. Sareng modal saperantepna akad nikah mudah-mudahan dijantenkeun rumah tangga anu samawa
nyata dalam kurung sakinah mawadah warahmah kacai jadi salawi kadarat jadi saloga lamun geus kacai kadarat mandi lamun kadarat mudah-mudahan daek salat karendek saigel tiluhur ngendek-ngendek dihandap ngigel-ngigel mudah-mudahan dipasien keturunan anu soleh terus soleha mudah-mudahan mantenanana dipanjangkeun umurna kalayan istiqomah khususna keluarga bakat Ibu Haji Mulyani pun khususna pun putrina nyata anu baik tikahkeun isukan ending Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul mukarramin, para kesepuhan, para bapak-bapak, para pemuda, pemudi, ibu-ibu, ayah ibu-ibu. Mana lalaki kabeh mah ajuh tembok ieu tanggung ibu-ibu bapak-bapak kabeh. Alhamdulillah. Ibu-ibuna bapak-bapana kumna jamaah pangosan rahimakumullah wasilah pangosan orang mudah-mudahan muka hiji dihampura sakabeh dosana ku Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadahna dipanjangkeun umurna kalayan istiqomah disubur makmur rizkina kalayan barokah dipasien keturunan anu soleh tur soleha biasa jarah ka Madinah ibadah di Mekah geus beres munggah haji mah balik deui ka imah sebab di Mekah mah baraya simpul nama terutama pisan urang nalika maotna kalau maotna husnul khotimah barokah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer tingkat bawah nepikeun ka tingkat atas Bapak RT manawi aya Bapak RT Bapak RW aya Ibu RW aya Bapak Lurah aya Ibu Lurah aya Ibu Lurah. Alhamdulillah Bapak RT alhamdulillah aya mana Pak RT na yeuh aya alhamdulillah mudah-mudahan eta RT nya sanajan nyata pangkatna leutik gajina leutik pagaweuna ngebuadeg pasti eta RT doang nangke kuru di dana liku tak kuru di dia RT mana RT na urang doakeun alhamdulillah urang doakeun ieu RT nya alhamdulillah RT nya urang doakeun sabab goreng-goreng RT urang alhamdulillah doakeun dia Bapak RT ieu gaji leutik pangkat leutik tapi pagaweuna ngebuadeg betul masya Allah tabarakallah ayana naon RT beas RT nu disalahkeun kotok leungit RT kabeh ketagihan raskin RT nu disalahkeun betul terus aya pamajikan bidang ngalahirkeun ku RT deui masya Allah tabarakallah aya awewe ngalahirkeun RT nu dibunggul betul mana salahkina RT deui cek aing cek RT lieur teu aing deui masya Allah tabarakallah kesapira ari gaji saeutik pagawean ngabadeg mana tuh 100.000 masya Allah urang doakeun RT mudah-mudahan sing diberkahkeun hirupna ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala kalayan ibadah sareng mudah-mudahan diangkat derajatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Lurah Ibu Lurah manawi aya kasih ekonomi kasih pembangunan kasih kesra kasih ekonomi ngan kasih injeng kasih ahbah nu kasihkeun sebab eueuh utama nu ngaran kasih injeng kasih ahmah sebab mana nama bermolor simpul nama aparatur pemerintah ku Allah Subhanahu wa taala pasien salamatan pasien amanah tina ngalaksakeun roda kepemerintahanana sareng mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah satana cumariosnan an bakal cariko simpul ibados lambung ti payun hayu urang sami-sami puji tasakur kedat Allah anu maha gopur puji ka Allah anu maha kawasa puji ka Allah anu maha suci
anu tos mampariman ka urang sadayana terutama nikmat iman dinaran Islam, nikmat jasmani sareng rohani kalawan wasilah nikmat tersebut urang tiasa rimung puluh pamprok jongkok ngaimpak merebayaksa dalam meraraga nyumponan karena panguleuna sahibul hajat ibu hajah mulyani sakulargi dina wong ieu alhamdulillah ngayakeun pangaosan alhamdulillah hayang ujung-ujung nama hayang barokah para jamaah undang kasih beri beras berapa minggu ka tukang hampir nek sabulan alhamdulillah wasilana al Ustad Emput matalapi Ustad Mahmudin kamari tukang wayahna dan Ustad dina wengi itu malam nyata Sabtu wayahna di haturan calik atuh kula calik wae kul malam nangtung ya di haturan calik dina naon dina raga walimatul arus ieu di antarana alhamdulillah wasilah mantena urang doakeun al Ustad Emput mudah-mudahan diberkahkeun hirupna ku Allah Subhanahu wa taala diseukeun santina santi anu aya mudah-mudahan sin berkah ilmuna betah jeung nambah cara murang al Ustad Emput anu ganti sebab wasilah sin beribados biasa silaturahmi ka urang kampung Cilelesna kaum desa Cileles alhamdulillah wasilah mantenana urang doakeun al Ustad Emput dipasien kasobaran katabahan dihasilkeun sagala cita-citana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat ni wassalamna urang putukeun jeung kocorkeun ka baginda alam aneh habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi rahmat sinareng salamna tercurah ka para keluargana ka para sahabatna ka tabi'in berikut urang sadayana anu ngajalankeun syariat mantenana sing pamugi jaga urang di yaumil kiamah kenging luluberan sapati mantenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing beribadah cumarios diparuin para guru para bapak sadayana ku adigung tumalapung ane prakedetang kurak sugi ku pangarti jembar ku pangabisa namun sing beribadah hidup halus surur ka urang dieu sejak silaturahmi mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana nyata ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sareng nyadikeun kuat ukhuwah Islamiyah di dunia parat nepi ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah alhamdulillah sing beribados dina ieu cumarios atas kudat iradat Allah anu dipasikeun ku Allah ka sing beribados tiasa salamat alhamdulillah sanajan bari ieu hulu muter-muteran jalan sawit jalan kopi jalan kopi sawit sagala alhamdulillah subhanallah sing beribados di nagara Menes anu ngaranana sing beribados ai Sofyan Sauri anu lakobna alias ki tsunami japari loba istilahna gelar loba istilahna nya loba panggilan loba nama samaran aya ki toronton aya ki bedu aya gubuk rangin nangok aya ki gopek nang gopek gondong pendek aya ki peru orang peki luhur aya di peler peki layar geus macem-macem di jelemanya ari kaulana disebutna tsunami punten ieu perang ditarok bola disebutna ngaran tsunami teh waktu kejadian kula 2018 di Lampe Labuan bertepatan dengan Sepenten nah sepen artis desa eta Sepentin eta setamah di Tanjung Lesung tahun 2018 bulan Desember tanggal 22 malam minggu hari kula di Lampe Labuan berkieu ngobrol kula ya eta jamaah nu aya di dieu ka bawah imbas di ditu lah tuh anu di belakang itu lah tsunami waktu baparatap itu di dieu ge baparatap mana tsunami padahal macai mah tacang geula kasupuan Pak tacang katempo tacang kadeuleu ngan ieu jamaah anu pengajian ka bawah palit ku jelema di ditu tuh baparatap ka dieu ngalewat atuh ieu ngilu di balap kumabeuna ya kumabeuna kumaha sebel jahat ieu sebel jahat sebel hajat kula ieu terus ulah atuh geus nyelamatin maneh bae ulah teruskeun dipikir-pikir ulah diteruskeun aing ngobrol jeung kursi jauh-jauh teh menes ngobrol jeung kursi burung ayeuna kiai jeung jamaah balap lumpat babaratap jamaah panggeulana kiai nuntutkeun ilam bu Pak asli ya Pak
ulah lain menang istilahna hayang-hayang pribadi batur anu ngaranan kena ulah tsunami. Eta pas kejadian ieu, kejadian alam. Itu di antara para jamaah nu gerak tsunami eta lain hayang pribadi lain hayang-hayang ulah batur nu ngaranna waktu pas kejadian eta alam. Waktu eta anak gunung Krakatau meledu. Rake anak na komo indungna cukup Allah Rabbul Alamin. Eta ayeuna kurang singkat cerita eta jamaah lupa pabaratap tadi 60 kasepen moal walaka jada hatacan cukup teh berkat kadia apa pokokna masya Allah tabarakallah eta wanita para jamaah panggil jeung jamaah itu Pak Kiai lari, iya saya lari, saya mengikuti dulu, cek ya, masa ini tinggal sendirian atau ngomong sama kursi sama saya, orang belok, cek ya, itu Pak Kiai takut, bukannya takut saya lu, cek ya, saya ditinggalin sama lu, cek ya, itu kita bahasa Melayu, itu nak kedua Melabuan, bahasa Melayu itu apa? Muasul panggil jeng aki-aki, kita Pak Kiai menceramah nyamun cek ya. Padahal dia pakai aja lah, sawan dia tempat, helang sawan cek dia. Pada yang diberi suku ku Allah cek dia, supaya terlompat diberi ku Allah lengan supaya terlompat betul. Itulah kebisaan dengan kiai. Helang bisaan berarti jauh-jauh berarti kurang mempatahan kursi betul. Aku aing pengen balap lompat. Jeung jamaah ayeuna kiai jeung jamaah balap lompat. Masya Allah tabarakallah 2018 eta simpri pados eta sepentin saya di Tanjung Lesung saya mah ulah di Lampung Labuan deket Keramat Syekh Daud Jegondang di dinya wali matul anus deui pamali kurang ngebohong mah ieu di atas jalan tsunami eta kula eta ieu di antarana hade cek bawa palgin ngobel kula kana supir heuh horengan mah eta sok mobil mah geus beunang kasepuhan nya ku cai laut geus sadeukieun eta nya cai laut eta kana radiator mobil geus beunang untah buktina nyarangsang dina radiator bahkan plat nomor nyoplok. Masya Allah tabarakallah ulah ngebol karoy gimana cenah teh yo geus nagara menyelamatkeun maneh bae ulah nyelamatkeun mobil oh cek teh bebelan mobil daripada kiai cek teh ayo kiai mah segala kabawa balik los bisengit eta sopong jongkok mudah-mudahan eta karoy dipanjangkeun umurna anu jadi murid jadi sabtan rumah sakit Aulia mudah-mudahan diberkahkeun dipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin jadi saksi eta nya di bebelan tinggalkeun pula bebelan mobil daripada kiai berapa tenang kiai menyelamatkan maneh bae orang mana nagiri pu sayang Masya Allah eta mana geus papiu eta nyelamatkeun mobil para jamaah orang supir itu eta para bapak alabatan kula Masya Allah batal urang sakit Allah waktu eta kejadian anu sangat pohara sing horengan mah para bapak sadayana jelas anu dibalik nyata tsunami terjadi kamari akibat ulah nak kalakuan manusia anu geus teu undang nyata murkana Allah Subhanahu wa taala ieu diantara undang adab Allah perzinahan merajalela waktu harita minuman keras merajalela bahkan dirajia nyata di hotel Karisma di mana-mana merek nama Islam para bapak nu minumna orang Islam wajar munasabah teguran di Gusti Allah Subhanahu wa taala bahkan eta si sepenten teh artis anu nganjor ka Tanjung Lesung Allahu akbar Pak eta dinanya tapi videona doang ibarat beko nyuk tanu di kurban gitu apa garos kabeh naudzubillahi min dari sing horeng para bapak sadayana akibat kalakuan ulah manusia anu geus teu ejreg anu undang-undang nyata adab Allah doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin tembok kerusakan musibah tsunami gempa gunung longsor akibat kalakuan manusia anu geus teu ejreg geus minculak tina aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ieu para bapak sadayana rahimakumullah wa kana urang sadayana mumpung diberi kesempatan hirup mumpung diberi cager deketan para alim ulama Pak para kiai para guru urang para ustad anu istiqomah di jalan Allah ngalah mandar urang kenging kasalamatan kabarokahan di dunia jeung di akhirat para ulama ngabejakeun Kangjeng Rasul palaulal ilm walaulal bi ilmil ulama la saron nasu kal bahaim
andai kata orang hidup di alam dunia teboga ulama temake ilmu para alim ulama lasoron nasu kalau bahaim eta jelma bisa jadi buang binatang sanajan bungkeulna jelema sanajan bungkeulna tongkrongan kiai temake aturan ilmu agama maka eta seperti binatang. Nah makanya para bapak deketan guru orang anu istiqomah di jalan Allah sebab kurang khawatir lamun kurang jauh di para alim ulama tomboronin di akhirat Pak diancam ku Kangjeng Rasul nyata tilu perkara bedakeun ulah anu ngajauhan anu minculak tina alim ulama awas ulah gagabah bakal yarfa'ullahu barokata min kasbihi Allah bakal nyabut kabarokan hirupna nyata dina usahana naudo billah hewa ngajawab kok mau bari hewa ulah gagabah para bapak urang sini mahabbah rasa cinta karena para ulama anu kadua yusallitullah sultanan doliman cek Kangjeng Rasul bakal diberi pemimpin anu geus teu ejreug andai kata urang ngajauhan ti para alim ulama naudo billah ancaman Kangjeng Rasul anu katilu jelema anu geus ngahewaan nyingkiran ti para alim ulama naudzubillahi min dzalik bakal mautna balik mulih ka asli mulang ka asal nupaeh ngaranna naudzubillah bisi teu mawa iman awas ancaman apa ulah gagabah makana orang deketan guru orang alusan empur abah hadi juanda guru orang kasepuhan aya kene gerak tanyakeun ilmu tata cara salat tata cara ibadah tata cara nyata tentang pernikahan tata cara jarak zakat tata cara puasa deketan guru-guru orang sebab tanpa guru orang saden apalah artinya hidup kita betul iya ayah guru orang kena ayah santri-santri anu penerus alhamdulillah Pak urang kula silana ngaji subhanallah anu sangat poharap ilmu menang betul cau menang kueh menang dahar menang alhamdulillah doa menang alhamdulillah yang terhormat kepada abuya alhamdulillah menang penghormatan menang doa ari kumpulan jeung para alim ulama Pak anu sangat poharap padilahna simpri bados ka dia alhamdulillah tadi disebut nage kepada al-mukarrom ustad al-mukarrom nyatakan ini mah tak pernah pamajikan yang gitu betul mangga teu al-mukarrom enggal ngopi tacan pengaruh alika mengaji al-mukarrom tuh betul contoh letik ulah jauh-jauh kesepuhan tacan pula kesepuhan deh mangga abuya teu enggal tuang perancar baik abah gara dahar betul tapi lalu ngaji al-mukarrom yang dimuliakan alhamdulillah contoh letik kita contoh letik keur bahasa sebutan apa ge eta wasilah pengajian anu kadua didoakeun masya Allah tabarakallah anu sangat poharap ieu mah lain aya kiai dina ruptuna dudik berkatna lewat Allah akbar ku hewa-hewa teh ka kiai laju kiai na mawasan ti dua bila tujuan temilu untuk supaya nang berkatna lomba Allah akbar dia judik jadian cek naudzubillahi min awas ulah gagabah hewa ka kiai mah para bapak hewa ka kiai mah gagabah awal lat tabadi kalian ulang ngadoakeun kawal lain aya hadis Kanjeng Nabi tah gitu saya di zaman alat mati ya firuna minal ulama payat tadi Allah bisa lasi baliyadin ya Allah barokata min kasbihi tuh bakal datang di akhir zaman anu geus nyingkiran ka para ulama para ustad para kiai awas teh dibejakeun Allah berek bakal mere balai musibah tilurupi tadi dia disebutkan naudzubillahi min dzalik makana urang kudu mahabbah kudu rasa cinta kudu ka guru urang kudu rasa nyata hormat awas Pak komo dina kitab minusannya mah suhuluh nan lahmul aulia sumun qatilun dagingna nyata para wali Allah para ulama pursid para kiai anu nyata hewa
daging nambah bisa racun anu mematikan. Naudzubillah, awas Pak. Simpul mah kawal kong urang bari guru urang alip-alipan ti alip meletek kana nyatan kedir amil jurumiyah kana ngelal kana ngasal kana kang ngolol seta karek-karek ngalunjak di akhir ulah nyacakan eta jelema kaluhur moal kabuncukan kahandap moal akaran naudo pas sebab nyeri hati seorang guru bisa jadi kahijab nak kabarokahan ilmu naudo awas ulah gagambah bahasa be nganyerikeun awas komo lamun hate guru bahasa jeung hate guru nyeri awas ulah gagabah bisi kahalangan hijab barokah makana santri jangan semaksimal mungkin doa tina guru. Ayo santri mana santri ya bari mana santri lo bantu alhamdulillah santri urang doakeun hayu terus ke santri nangan ilmu nang ngaji ieu mengaji saeutik sabulan 2 bulan hayang kami akala mau jadi mubtada ngaji teuting hayang buah dada oh saya begitu alkala mau paes lele ngaji teuting hayang sate Masya Allah tabarakallah ayah setam alkala mau jadi mubtada kudropala matropana domadohir ngaji teuting hayang buah dada kagoda ku anak haji matohir nah kita begitu naki jurumnya geblek ayo lang gitu ngajarkeun nah koreng tekuat hayang balik hayang tahu nurutan Siti Nisa kabarerangan hayang balik masalah ka santri olakah kau tawit talal heula jurumiahna oh teu usah diskatalar jurumimah doang rake oh seta mah ari jurumimah katalar ari jurumiah teu katalar pinter nagel bias balik Pak santri mang santri anu ngeunah mah di alam dunia ieu santri nu ngeunah mah bener urang tahu para bapak isuk-isuk nyeta turun poek balik poek ngaberan barang soek tesapiraha santri udang sare lain batuna nyiuk beas urang warung bau kampung warung udang sare nyer beas santri mengabiakeun beas Masya Allah nu nyarekanan pelem tak jadi santri Pak ngeunah santri mah Masya Allah tabarakallah dahar jendelan eta teu nampetikeun eta bener purulu kan kopi pucuk kopi Allah Rabbunal Karim mirasa pelemnyaan dahar jendelan bari kuguna spur oleh jendelan digerus jeung bawang doang cabe mirasa eta Allah boho eta kesanna ge kesan nyata kadar ayam kampung tidak dulu paling pelem kumaha bayi suspes ngaliwat gas ngadindelan di sosopang amben paluput ya bari buka baju kesan nyebrot minum cai bari ngeberes teh kesan cai panas kumaha bari ngahaleang sumaludu bada daharil aula kisam suin wa gogodohin barisila ngopi dah has bikin atas ngaliwat kopi ini bikin bangun biasa tamu udah bilaimin dari hidup santrinya sumpah ya om tinggal god pemuda hari ini santri hari ini nyata pemimpin di masa yang akan datang insya ulah letik hati santri teruskan perjuangan si beri baros ya Masya Allah yang kikian jadi alaman perih Pak mang santri jadi buduk gula lamun kiai santri tacan buduk tacan lulus jadi kiai pokoknya kudu keseret kudu gelah helet ngaduakeun goreng kula mah eta geus jadi sunatullah eta kasempatnya kula kesrek na pimpin ya Allah alhamdulillah waktu boga pamajikan menjadi kang alhamdulillah tek lahir laki lenang betul masalah saja kesrek buduk lain nu kesrek budukna ieu semprotanna betul kesembuhan nya kesrek buduk ge ping-pingna barang nama henteu saleunjeur alhamdulillah iya diantar hidup santri itu Allahul kafi Rabbunal bikosodanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kapanal kafi wanikmal kafi alhamdulillah barengan Allahul Rabbunal kafi kosodanal kafi wajadanal kafi likulil
Piwani malkapi alhamdulillah salawe 25 mobil sedan warnana hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo Allahul pirabunal kapi kosodanal ayo barengan suarana pilih kulil kabanal wanimal alhamdulillah Karawang kota berperang Cianjur kota bertempur awewe zaman sekarang susu genjur urut batur Allahul tapi kosodanal danal ulah serian salawatan likulil kapi wanimal alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jelasnya di akhir zaman awal santri ulah sakit ulah pilih segala di akhir zaman boga loba nyetak merek doang bagus jero-jero nama perawan rasa janda naudu billahi min dalik manis Allah di dia loba kasapuhan loba santri alhamdulillah selalu terhormat dan terjaga. Makanya orang para bapak sadayana orang kudu cinta kepada alim ulama insya Allah. Ciri jalma cinta kepada alim ulama bakal menang berkah hidupna. Betul? Iya diantarana kuncina bepak urang kudu rasa cinta lamun jelema geus hewa kepada alim ulama reungit rasa cinta na wadah bakal bahaya ke dina bener ge salah komo salahna ulama ustad kiai ngalakukeun ngajakeun bener tapi dina rasa hatena rasa hewa ka kiai ka ustad pasti eta anggapanna salah bae lamun jelema geus hewa ka kiai. Betul sanajan bener aya barisan eta hasud kok mau dibati penyakit hasud dengki naudzubil lah minimal tanamkeun rasa cinta. Kumaha buktina rasa cinta panggih jeung kiai jeung ustad assalamualaikum ustad waalaikumsalam cek ustad empun ngaduh rokok ustad henteu aos sarua jok lagi suka rek merek berek ustad kiai kasebut urang kumaha kabekina kitu kudu nama cocok dengan cek empun ini cara nama iya di antara kudu ki iya mah kiai ngalobet kana tamu kana kiai meleng setik lengbat rokok kiai beah berkok sami di doa lain mawakeun ka ngabeakeun naudzubillah amin dalik kumaha nekan barang berena ka kiai minimal contoh tanya deh kurang kiai hapunten kiai gaduh beas henteu na geus saminggu ho sarua ini komo sabulan kiai geblek nanya ongkos beurek mete iya di antara anak itu nan ka hobi kiai ka ustad minimal urang rerejengan jeung para alim ulama yuh sarul mar'u ma'aman ahabba dikumpulkan jaga orang di kiamat kumaha resepna di alam dunia. Awas pak bu lamun urang hewa ka kiai kira-kira aya naon urang pasti nu diteangan kiai pamajikan anak dek kalahirkeun kana kiai. Assalamualaikum Assalamualaikum ustad pun naon pamajikan kula geus pembukaan genep tajam ngajuru bae ieu aya kitu mobilna sah nu ngagawean aing atuh dia gawean kitu deui nyen sorangan ho teu aing rasa maneh hayang ngeunahna doang aju kumaha minta salusuh minta deui salusuh ka kiai deui. Betul salusuh aju geus beres ngahlirik alhamdulillah ustad nuhun alhamdulillah pamajikan kula geus lahiran tadi isuk doa tina ustad diberi ampura deh mantap doa ieu teh saupami ih ulah kieu kitu anan cek ustad pun lain tadi belum setam lain betul bar dibuka ku ustad pun 5 uneh Masya Allah tabarakallah nyahay ngalakeun anak 50 kiai deui bae pak
menang 2 poe 3 poe cukuran kiai deui bae betul. Oh loba ku kiai bae nyacakeun Pak lamun kiai dendaman Masya Allah geus ulah gagabah ieu kana kiai ulah sampai ngalunjak menang 7 poe hayang dicukuran hayang dipotongkeun embena disebutna ekah lamun lalaki 2 sunah lamun awewe hiji sunah muakkad dina kitab Yadul Badi'ah ieu di antarana Masya Allah tabarok pangkunceun deui kiai-kiai deui bae hayang pangmaraba menang seeutik 7 tahun hayang pangsundatankeun deui bae lamun lalaki anakna kiai deui anu di gerohkeun betul ieu di antarana menang seeutik deui gede 15 16 20 tahun kiai jajai alhamdulillah sini geus gede kuari mah nek dikawinkeun boga jodoh jeung urang rangkas pitung anu namina Adriana kiai wayana haturan calik pokona maca menang alhamdulillah geura bae Masya Allah kiai deui bae betul loba eta kiai korbanna kana masyarakatnya mana ilmuna tenagana ngadoakeun nyamana rupa fisikna leuheung lamun kiai ngurakeun doang ku semput coba lamun kiai geus kolot poh ya itu tinggal 5 batuknya hiji deui hutu 3 nungguan hiji deui Waalaikumsalam ai dan nanti dia dina kamari kekeh dia dorang tasugatan gua ini kawin deui ban gitu ya Masya Allah tabarakallah iya para jamaah rahimakumullah Ibu Hajah Mulyani kedek nikahkeun putrina isukan enjing ngondang kiai betul ngondang masyarakat bener hayang tujuanna barokah alhamdulillah ieu di antarana ieu anu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna hajatan samodel kieu ieu ngondangna nyaeta para alim ulama hayang barokah insya Allah ieu di antara kiai di bae nu deugulu Pak Bu sagala perkara nan kabeh nyaeta aya kiai alhamdulillah dibantu ku masyarakat ku pemuda alhamdulillah kabeh teu kabeh ku kiai betul ribuh kabeh ku kiai bae nama betul berapa nyin tenda ku kiai deui bae mampu naik 1000 siti kabeh ku kiai bae kabeh atuh batu bagian betul kita orang manusia saling membutuhkan kiai bagian ngadoana masyarakat tenagana kaula anu mawatna kakman nes insya Allah iya berpatena mah di salon mudah-mudahan ya salon asup ka surga ieu mudah-mudahan amin ya robbal jeung salon-salon apa ilah doakeun mudah-mudahan itu kabeh ka surga sebab dipake pengajian alhamdulillah bidah hasanah yo alhamdulillah dina kitab Fathul Muin bid'ah kabagi 5 bid'ah wajibah makruhah sunnah mubah jeung muharramat iya antara ieu bid'ah hasanah sanajan eueuh di zaman Kangjeng Rasul tetep ieu disebut bid'ah hasanah dipake pengajian alhamdulillah ieu bid'ah hasanah lain bid'ah dolalah ieu dia insyaallah itu diantara para jamaah rahimakumullah ieu diantara penganten anu insyaallah ku ibuna nyata anu namina Siti An-Nisa Muzdalifah sareng Andiani anu sangat poharat nek menongarungi bahtera rumah tangga menuju kehidupan baru awas ya Siti An-Nisa kupikeun yo aya nyata amanat aya wasiat aya nyata oleh-oleh olah kasara Siti An-Nisa olah ka mana Siti An-Nisa mana jelema mana aya olah kasare neng kupikeun neng olah kayo aya oleh-oleh supaya yang kahadupna ke rumah tangga untuk menempuh baru ieu di antara Pak Bu Neng Nisa ieu pernikahan Pak lain kamari geus dibaheulana Pak geus dibabaheula baheula di zaman Nabi Adam alaihi salam di surga na Allah subhanahu wa ta'ala lain kamari Pak ieu pernikahannya tak anu kikian teh lain kamari geus dibaheulana di zaman Nabi Adam alaihi salam Nabi Allah Adam singkat cerita dijieun ku Allah subhanahu wa ta'ala sorangan bae ngahaleuan sanajan ieu ngeunah itu ngeunah kadaharan tapi teman hidup kesepian Nabi Adam kanyahoan ku Gusti Allah urang dan urang di alam dunia Pak betul andai kata Allah nyiptakeun lalaki kabeh
oh bikangan belum khawatir dia tembokan aju bisa mulai kerlung malu bisa-bisa adu bonteng adu terong gitu sumpah ulama geus aya sejarahna horenganan mah kalau kasa ulah jauh-jauh Nabi Adam bapak baik kuari ditinggalkeun ku pamajikan sabulan be ripuh sayang jangan masak sendiri cuci baju sendiri nyatu sendiri gilir hawa eta masak sendiri ieu giliran nyata sare sorangan hudang buahan anu luhur bisa dipaliratkeun anu handap ka mana buang ngamalipkeunana betul tak keke ke hati betul nanti pemuda tepol tetangga ke kedong ngerti ya benar iya lawan diri laki lawan ku Allah dicipta lalaki kabeh masya Allah doang lagi salon acur yuk betul tembokan imah acur yakin ulama parung sinta bawa tanyakan ke sapuhan tanyakan gula kesebut gula geser lo kemuarakin kesebutnya ribu eta baru itu parugu dan udah sorangan be pamajikan ribu nu aya geus ulah lalawar eta kenapa majikan masya Allah pada bapak sakitu lobana nya di kasur di dapur di sumur pagawean masya Allah tabarakallah anu sangat bara lalaki mah ngarokok jus lobatin jus dihandap betul iya lagu ngarokok bega rokok dan ngopi kita ngopi haja aku gitu hati istilah ini hati aing bukan ngopi gerak-gerak nyen kopi geus beres nyen kopi jojong deui bae masak deui pamajikan betul geus beres masak naheur cai geus beres naheur cai nyeusehan geus nyeusehan anak tacan dikumbah diombehan masya Allah bapak pagawean di ulah gagabah ulah gagab ulah ngalunjak karunya tapi Kang aya sarwi gitu aya kitu tanya toro dia aya sebenarnya ngobi kangen jadi di orang mah nang ulang bae toro dia bagi bela bagian lalaku kan dipek-pek dia bukan nambakan di ngapung baik lagi rabi mah bukan ulah teu dibere nenen deh bagian bikang pak ngobadag betul udang sare geus nyapuan geus nyapuan beres kepel geus beres kepel nyusuhan betul bu tuh betul baik betul tuh anu betul dari marasakeun teh maros amat kenceng anak pemajikan setro masya Allah giliran lelaki na ngerokok neng ngopi ngerokok giliran lelaki na bukan duit masya Allah tak bawa kita manyun deh kumaha eta salaki na bukan duit neng ngopi bari buri di dapur bari mau sapu ucuk dia tak kopi sorangan jebo kokot kolot tadi jieukeun olean aya bikang nu kitu nah udah bilahin dari ulah kitu bu ulah kitu terus dia tanya tuh momon tuh mae salah tuh mae sirah tuh mae maneh mau inah masya Allah mau maimunah mae maneh aya mae sarwa aya mae sirah aya terus dia aya tekokon tuh ngabadeug amat teh kitu dak ngadaptakeun aja masya Allah tabarakallah ulah kitu terus dia punya uang abang saya nggak punya uang abang sayang tetap ieu mah keur boga duit salaki eta nawaran kopi aya 20 kali mah ngopi geura ngopi neng keur cager ieu mah keur teu mana-mana lamun salaki loba duit aya paribasa lamun salakina loba duit ka salaki cuat ciwit bari gutak kitek birit bari ngabibit tak sayang berit Allah karim anu ngaseuri tak bari rasakeun eta lamun salaki bitna carang ka salaki wung wang di dapur maneh tong trentang anak jadi kabarerang naodo lamun teu boga duit masya Allah mani lagi sakumaha po di antaranya insya Allah keur panganten baru mah para bapaknya terus dia tekokom anu sangat pohara indah nak yang kurasakan betul KBG ngarasakeun memeh kolot anu paling ngeunahna pengantin baru disinggung duhai senangnya pengantin baru diguling
Ayahnya ayo ibu ngagulang-gulina bulan metena. Duhai senangnya penganten baru. Atuh tembal pak aja tinggal digulang itu. Ampun naik bunga batu bedok ke botas dewe ngahaneng bae. Bantu nongko. Duhai senangnya penganten baru. Duduk bersanding bersanda gurau. Ayo digulang nabari sesuatu yang berada di hati. Asa Allah bantuan batu kula ulang sorangan bae. Ngahan ngampun kula bisa sarare doang berapa itu mana jauh-jauh megan nu sare. Ayo mari po sepeda sarare kabeh yang balik. Ayo misi awalnya waran sedikit dong sawaran. Kena balik molol kayak gitu. Puasa rasa-rasa mah. Masa Allah tabarok. Pak, mengkene urang seuri keur nglabankeun ngaji, Pak. Cek Imam Ghazali tenanan silahkan lamun urang bunga seuri eukeun ngaji kok bari lobaan alhamdulillah. Iya diantara rasa mengerti rasa bunga. Ieu mah di pengajian cemberut dipaksa kerung-kerung adinto. Kerung-kerung. Bungahkeun, pelaikeun pikiran. Geus pikiran anu masa lalu yang lalu berlalu ulah dibawa pengajian sampai ke kerung-kerung. Dong ngerti ditanya ku pamajikannya tenang kakak tidak tahu naik bodoh. Mungkin seri mah kerlobaan benar daripada seri sorangan kik medan. Mungkin seri mah kerlobaan yang maturan alhamdulillah dia ada seri mah play ulah terbuka asulah bising bedar pun pula. Betul di antara Masya Allah tabarakallah Pak eta nu ngaran pengantin baru anu sangat pohara di bar lagi nyata cinta palsu penuh dengan kepalsuan sebelum pernikahan. Geus pernikahan menang 2 bulan 3 bulan timbullah nyata keaslian. Betul. Ciri nama timbul kepalsuan penuh dengan kepalsuan sebelum pernikahan. Bow sagala naon eueuh diayakeun bebelaan nginjem bebelaan ngahut tang sendal teu boga nginjem baturanna di ka mana dia kemod nganjangan ini sendal tapi pinjem deui kana saha kana udin ka udin teh nginjem sepatu sancang ngaranna calana panjang ka mana nganjang sarpuna nulis dia puna mah bebelaan nginjem bajuna nginjem kana tetanggana sapsuri pasal ini main baju naon nganjang nih udah minjem penuh kepal cotoletik malam minggu waktu car waktu kudung pacar baju ditelok kucalana orang kajerok gue maksudnya sepatunya memang nyepis nyemir bawa assalamualaikum salam aku dari mana ada kau dari hati aku sayang banget aku kangen banget gitu loh. Aku rindu kamu, aku liatin dari kamu dari tadi pagi sampai sore. Mata aku sampai hidung-hidung, mata aku liatin kamu. Aku kangen banget gitu loh. Cek apa gitu pikirna, Masya Allah penuh dengan kepalsuan. Emangnya enggak cinta mah? Aduh cinta, buktinya ini sekarang ada. Lagi gila ingat dengan lagi. Berbagai racun maut dilontarkan. Benar, ini diantara dahar bebarengan Masya Allah biar kebogoh makan bogohan dahar ke kotek sawap diwit-iwit hore mah begini tuh asli nama musik izin karena kabogoh dahar buat iwit sedih ada nasi seseur itu cuma tercekap dirinya hore lapar tuh dikerbekan betul ya akhirnya cinta penuh kepalsuan sebelum pernikahan tapi kalau sudah pernikahan penuh dengan keaslian bukti bisa kayak gitu berkebobohan hayang wakeh diampet ditahan Masya Allah tabarakallah penuh dengan kepalsuan kok pengantin baru ya Allah tabarakallah dahar jeung pamajikan eta wakeh ditahan pengantin baru Masya Allah tabarakallah
kumaha sesuatu mangka eta nganggaran anu nganggaran ditahan, sesuatu yang ditahan tinggal kaluhur naik, mata beureuh, pipi beureuh, awak doang kasetruk kerennya gitu. Kerennya cek maksa lakin ayeuna neng doang kasetruk gitu kekerennya dan itu cenah kerennya deui tenang neng punten hampura bade ka kamar mandi naon hapunten nya sakra di kantun heula teu mangga panganten baru eta urang puak geus teu puat urang di ujung eta kaluar dina nangtung dina diuk nangtung bari kamar mandi eta suara tiada penrok nit sekuat bari ka kamar mandi nit cek salakinana eta neng HP HP naon neng campur sahabat teu buka HP tadi baru orek wujus nit baratap kamar mandi penuh dengan kepalsuan betul panganten baru muake ditahan. Masya Allah tabarakallah paling pinajisinna eta pamajikan lamun ditumpang kekal menjus enak enek muak engke tenang pan ngageberkeun kanjeng kakak ngomong isin pamajikan panganten baru sumpah kena hati mau kena ngas eutik eta dia bisa eutik nu pecarekeun ge aya mikirna harus jadi teu bukti nareungit teu bisa iber sare dina lampu eta eutik bade kelepek ku bauna bau tangiri buah anu tahan penuh kepalsuan betul Bu Rodia aya nu kitu aya geus boga anak 8 eta muak kuat ditahan-tahan diayakeun eta pamajikan anak nang orenjang kaget pajing ebong hebat na kuak pangangsan teu naon aja naon ya bapak izin gandeng bapak dia lain jelema salaki geus dianggap salaki eta aju lamun bapana salaki na lain jelema bapak dijuri nu bikang nu kitu aya Rodia ulah ngobrol bae nu kitu bikang muak dia masalah biaya majuslah tinggal pusat tinggal turun dari ya pulang tunggu bapak nanti memitian pembelana nanti tembal sama kuah yang sarua aduh air ada kuah iya diantaranya sebelum nikah penuh kepalsuan lamun beres nikah menang sebulan 2 bulan Masya Allah tabarakallah palingan anak pengantin baru ngenang mitoha bagur kakak ipar hade masyarakat atau ngamaklum ken kamarna sungit melatih Masya Allah nalujubur pamajikan ampun-ampulan doang BMW body montok gua keren gitu loh Masya Allah sebisa anu pelem berasakeun bagi hawak gitu pernah dia pengantin baru sarua nya paling indah nyata dina pengantin baru ini diantarana lamun kajauh seeutik eta salakina kuat ditanyakeun salakina tas darah hayang ngarokok tadi di atas menjus dipujusan ku pamajikan hayang ngarokok teu kuat rokok beak peuting keluar pangijin baturan ngobrol sateger tenaga pamajikan nangguan masih pengantin sono keneh Pak ditanyakeun ku salakina ku pamajikan dia anak mundur gimana kok dia anak bisa nengkeun eta nokok naon ti cadel binekeun panganten baru ocon tajan aya nu ngahaliwukeun ngomong ge cacadelanan eta nokok aya naon eng pak aya naon kok aya naon eng entah ono enek ini muna mau sore KSN pati ono enek muna mau sono enek muna ditinggalkan gua jam pati sono enek
Ayeuna neng ayeuna ku teh buka bisa rokok. Dan entit. Nah ngomongna dia itu bener ya bahasa Inggris lain bahasa Arab yang terarti bahasa kampung warung lain yang mandan entit iku nabi lain ieu. Coba deh gua bener jelaskeun. Dan entit ieu bujal atur seeutik. Ayam panggaroankeun Masya Allah ampun naik gocon kita buka papakan gitu buat yang bujal atur seeutik ayam panggaroankeun juruna main mandapna. Allah karim Masya Allah pengantin baru iya pengantin baru Pak Allah karim geus itu malewasa bulan 2 bulan salakina ayam pangkurokun jojong bae sampai kapingsan naudzubillahi min dzalik ini di antara parhata ila parhatu kudus dia ada kebahagiaan sebagian pengantinnya kan dina tidurnya pengantin baru iya di antara para jamaah rahimakumullah anu kadituna para bapak jamaah rahimakumullah eta Nabi Allah Adam alaihissalam kembali sejarahna pengantin ieu teh Nabi Allah Adam diciptakeun ku Allah tuang cieun sorangan we baturan kanyahoan ku Gusti Allah Nabi Adam alaihissalam hatena hayang boga batur singkat cerita Allah subhanahu wa ta'ala baskeun Nabi Adam sare dina kitab Qissatul Nabiya, Qissatul Anbiya, secara para nabi, eta Nabi Adam sare dina ida gawakasan Allah nyandak tulang igana anu belah kencak. Ieu di antara para bapak digadikeun ku Allah kun biidznillah. Ata nabi kun payakun. Subhanallah jadilah engkau seorang wanita jelita jadi ku Allah. Masuk itu budak Nabi Adam tina sarena ningali kaget aya bikang geulis da kawanti-wanti endahna kawanda-wanda ieu dianggana mojang priangan Masya Allah tabarakallah kula makarak manggih nampa bikang anu sangat pohara geulis na kabina-bina eta urang nyaeta sajatina Hawa sakumaha urang kampung warung kumaha sih lamun dulu bikang anu geulis serek matana betul pandangan mata begitu menggoda selanjutnya terserah anda ya Masya Allah tabarakallah begitu Nabi Adam nempuh aya bikang geulis nek disorobot dongor warung bae dongor dia pemuda nu bikang geulis nek sobrot eta ku Nabi Adam Siti Hawa cek magis teu Gusti Allah aya hati hei nah tahan heula Adam olah ka sorobot dia cek bahasa urang nama ke tahan heula syarat aya syaratna lamun anjeun hayang memiliki Siti Hawa geus kitu kumaha Gusti Allah artinya kumaha ada geus kitu mah kumaha cik Nabi Adam Gusti kawin heula anjeun ieu di antara sejarah pertama proklamirna pernikahan teh Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa alaiha salam ieu di antara bahkan Nabi Adam ditaros ku Siti Hawa ya jariyah anti wahai wanita lamun cek bahasa orang dia menganjen cuy dijatuh di surga jeung saha kumaha cek Siti Hawa ana khalaqani Allahu li ajlik kaulah diciptakeun ku Gusti Allah pikeun nyenangkeun pikeun ngabungahkeun salira wahai Adam ieu geus aya sejarahna Pak geus aya sejarahna makana eta awewe diciptakeun pikeun lalaki untuk membahagiakan seorang laki ataupun seorang suaminya ieu diantarana butuh saling nyata penghormati butuh saling sama lain tah didinya tentramlah Nabi Adam barang diciptakeun ditikahkeun jeung Siti Hawa karep menang ketentraman itu lias kunu ilaiha supaya tentram lain pusing iya diantara para jamaah rahimakumullah maka pernikahan geus dibabaheulanana ilah nya para jamaah rahimakumullah khusus kan nyata neng Nisa iya aya oleh-oleh pikeun awewe khususna pengantin baru umumna pengantin bari mana diantara neng awewe kupikeun tero dia teu mumun kupik aya awewe aya Bu teh mama ayah
Lalu panggilan mama, panggilannya papa. Gitu. Halo mama. Ada apa papa? Gitu bahasanya. Halo ibu, ulan kah? Gitu. Betul. Dia makana salaki hei cendol ka dieu. Oh, hei dia genghek tadi dieu. Bentang-bentang pamajikan hideung. Kuat genghek darang hei teunna para eta. Eta kurang pergaulan, kurang husnul muasaroh, kurang bagus pergaulan dina kitab ukudul jen ulah jendol teh ulah hideung teuing sanajan buktina hideung teu ngeunaheun. Wahai anu kirang putih ka dieu kitu. Kitu. Kitu di antara betul. Ya, terodiah kupingkeun. Hiji kudu BSD. Naon lamun ibu-ibu hayang salaki na betah di imah kudu aya 3 huruf. Hiji kupikeun boya khususna pengantin baru bena bahasa anu hade endah bahasa kasalaki dipanggilanana ku salakina ada apa sayang neng gitu, abah ada apa ibu gitu, lamun salakin pamajikan nyebut mama ada apa papa gitu cek salakina betul. Lamun cek pamajikan papa cek salakina mama, lamun cek salakina abi umi cek pamajikan abi gitu aya pasakana ngan kudu hade nyebut mami papi ge. Mami mau kemana? Mau ke sawah dulu ngapain? Ngalah tutut. Ampun aing mah, aku sebut ngaran mami. Aktivitas ngalah tutut. Atuh paregeun bae ka mah dia ulah mami teuing. Jaga negara ge aing mah. Ari ka abah pantas, abah ka mana? Atuh macul heula. Tak ada orang mah. Mau kemana papa? Aku mau ngalah jengkol dulu ya. Nih doain aku ya. Masya Allah, aing mah. Ampun aing mah. Papa mama ngalah jengkol ngalah tutut. Udah dapat taskin ongko bahasa anu enak bahasa kacar kurang berpengantin baru tadi teh bahasa cadel-cadel penuh kepalsuan. Aris boga anak tilu, boga anak opat, lain bahasa kena. Masya Allah. Hei bapak dia, kadia ke? Aing boga perlu. Bapak dia saudara. Aing bapak sabu. Masya Allah. Aing bawa papa aa. Masya Allah. Tabarakallah iya bahasa. Kudu dijaga. Bahasa gitu. Bahasa anu kudu jaga. Idan danor tak sarotka di mana ditempok kusalaki eta pamajikan bisa ngabungahkeun nya ieu di antara di mana di tempat pamajikan didelek ku salakina supaya bisa ngabungahkeun ieu di antara ku bahasa anu endah. Anu kadua ku sikap anu hade sikap perbuatan kalakuan urang naon bae anu jadi pamajikan anu jadi salaki sikap gitu. Ieu di antara sikap bu kupingkeun ya bila mana ibu-ibu nyium salaki nyata leungeunna salaki sarua jeung nyium hajar aswad. Masya Allah tabarakallah kupingkeun ya teneng sia nisa bila mana salaki di mana bae geura-geura sambut cium tangan itu ieu masalaki datang Assalamualaikum saya taruh kena Assalamualaikum. Iya di antara dan sikap pikeun nyata pamajikan nu ade lamun lamun keluar urang kudu jiga hantu, lamun di jero imah kudu jiga ratu. Aya paribasa lamun keluar seperti ke Arab-Araban, lamun di dalam rumah selalu ke barat-baratan gitu. Iya maka dibalik ari keluar jiga ratu madang don lipstick dipakai, bola-bola dipakai, pakai sengit. Nu untung tukang ojek. Naudzubillahi min. Awas neng bisa ulah kitu neng. Dandan nu hade. Giliran pakai kusala kisare ti peuting, daster urupkeun masak di dapur. Di angguan bohas meledu. Utang menang nyambung gorek. Oleh na aya genep
dina kutang bareng dicium ku salakina orek nonjok kana dada. Nah ini dia orek-orek. Naudzubillahi min nah ulah sampai kitu teh ningsa ulah sampai itu ieu di antarana. Jadi simpulna lamun diharap imah di jero imah kudu jigarat ratu, lamun keluar imah kudu jiga hantu, lamun di imah kudu ke barat-baratan, lamun keluar imah kudu ke Arab-Araban. Tutup aurat simpulna awas. Iya di antara khusus bikin awewe. Boleh tadi jam 12-nya. Jam 12 kurang ya. Ulah jauh tehnya. Kesakit banyak. Udah bela jauh lah. Sakit wala kada lupakeun ngomong diobrolkeun banyak. Kamsa kampura satu anu kasuhun. Nyata kira ngampungan nyuhun ampura cenah semudah kesalahan ngegeus laleupeuh matana para bada bareng makumullah simpir baru nyata kamenes atuh doakeun mudah-mudahan simpir ibadah dipasen kasehatan kelancaran urang sadanana dipasen istiqomah dina ngajakeun perintah Allah jeung Rasulna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena budaya karena kaum ini nasional mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqad janji jaro fi sayfi burun wala burun lima jaro lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ke arah sembuh, tapi kalau lidah lukai hati hendak kemana obat dicari. Waqad nyata buah pok di lapung di sapayan ulah pok Agus tinggal orang di rahmatan buah pok di lapung di sepanan ulah pok akang jeung nabi ngalah orang di sapatan buah kopi lampu yang di sepanan ulah pok kasalaki lumayan ompong-ompong yang pulang ngerupan. Bila itu api kula daya walakum minkum minasaiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.